Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Keur anu resep ngaroko kudu apal hukum rokok, lamun hukum teu nyaho mending eureuna ngaroko. Keur anu resep ngaroko kudu apal hukum rokok, lamun hukum teu nyaho mending eureunan ngaroko. Hukum ngaroko teu aya dina Quran jeung hadisna, hasil ijtihad ulama eta nangtukeun hukumna. Aya tilu sakabehna hukum rokok cek ulama, haram karoha duana jeung ibaha katiluna. Hukum haram kahijina tapi lemah dalilna, ikhtilaf para ulama teu ittifaq sadayana. Nu dijadikeun alesan ruksak kana kasehatan, komo rokona murahan, mun diroko batuk-batukan. Batuk rejeng paru-paru, sesek napas bau huntu, serangan jantung geus tangtu, rokok matak membunuhmu. Nu ngaroko bakal pae, nu henteu ge bakal pae, sararea bakal pae, ku ajalna eta pae. Nu beuki ngaroko mah teruskeun sing istiqomah, kade keur anu tara mah entong nurutan maneh mah. Rokok aya manfaatna, najan loba madorotna, kitu anu karasana sarepakat sadayana. Lamun ngaji sok nundutan, lamun henteu dirokoan, ngaroko teu dikopian, kurang aya kaabdolan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ngaroko kudu jeung ngopi, eta pasangan sejati, jisam sujeng kapal api, ngabahehai dina korsi.
Komo lamun namuludan atawa dina rojaban biasa sok dirokoan mun teu beuki rugi pisan ngaroko rejeng ngopina ngaroko rejeng kopina berjamaah migawena tambah nikmat karasana cek seh kopi pidawuhna hayu urang ngararoko sameme urang rarempo kade ulah para roho kanu teu bogaeun rokok hayu urang ngararoko sameme urang rarempo kade ulah para roho kanu teu bogaeun rokok Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Innallaha ghafurur rahim Keur anu resep ngaroko kudu apal hukum rokok lamun hukumna teu nyaho mending eureunnan ngaroko hukum ngaroko teu aya dina Quran jeung hadisna hasil ijtihad ulama eta namtukeun hukumna aya 3 sakabehna hukum rokok cek ulama haram karoha duana jeung ibaha katiluna hukum haram kahijina tapi lemah dalilna ikhtilaf para ulama teu ittifaq sadayana nu dijadikeun alesan ruksakana kasehatan komo rokona murahan mun diroko batuk-batukan batuk rejeng paru-paru sesek napas bau huntu serangan jantung geus tangtu rokok matak membunuhmu nu ngaroko bakal pae nu henteu ge bakal pae sararea bakal pae ku ajalna eta pae nu beuki ngaroko mah teruskeun sing istiqomah kade keur anu taramah entong nurutan maneh mah rokok aya manfaatna najan loba madorotna kitu anu karasana sarepakat sadayana lamun ngaji sok nundutan lamun henteu dirokoan ngaroko teu dikopian kurang aya kaabdolan ngaroko kudu jeung ngopi eta pasangan sejati jisamsu jeung kapal api ngabahehai dina kursi komo lamun namuludan atawa dina rojaban biasa sok dirokoan
mun teu beki rugi pisan. Ngarokok jeung ngopina berjamaah migawena tambah nikmat karasana cek seh kopi pidawuhna. Ayo urang ngararokok sameme urang rarempo kade ulah para rohok kanu teu bogaeun rokok. Ayo urang ngararokok sameme urang rarempo kade ulah para rohok kanu teu bogaeun rokok. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Keur anu resep ngarokok kudu apal hukum rokok, lamun hukumna teu nyaho mending eureunnan ngarokok. Keur anu resep ngarokok kudu apal hukum rokok, lamun hukumna teu nyaho mending eureunnan ngarokok. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.